Waktu Gusti ngange ieu kota alit, upami ku Gusti diangge baris nyumpingkeun hal anu ageng. Di kota Bethlehem Allah nyumpanan janjina waktu sekedal basa kapara nabi-nabina. Di kota Bethlehem ribuan tahun kalangkung bentang ngurup biar nya anganu name medang. Di kota Bethlehem malaikat ngembang pujian maruji ka Gusti nyanggakeun sembah pangbakti pangangon nyaksikeun cumpona janji pangeran madang sang raja juru salamet manusia. Bethlehem lain kota pangletina dianjeun parantos medang sang raja. Bethlehem kota nu boga carita asih Allah ka manusia. Bethlehem lain kota pangletina dianjeun parantos bedal sang raja. Bethlehem kota nu boga carita asih Allah ka manusia. Para malaikat maruji Gusti sampurasun pamiarsa sadaya tepang deui sareng simkuring dina acara Gentra Kahuripan. Kumaha daramang mugia pamiarsa aya dina berkah Gusti dipaparin kasehatan kakiatan salawasna ku Gusti Allah anu Maha Agung. Pamiarsa Gentra Kahuripan dinten ieu bade ngaguar perkawis ramalan kota Bethlehem. Lagu anu nembe dihaleuangkeun ku Ibu Rita. Sae pisan Bu. Aduh. Dipirig ku kacapi nyaeta nu mirigna Kang Willy. Oge narasumber urang anu maneh ayeuna Kang Adang sampurasun sadayana. Rampes. Hatur nuhun waktosna. Perkawis Bethlehem. Ieu panginten lebet kana sajarah kahirupan umat manusia di alam dunia. Tadi nyarios pasam abdi teh bade naros ka Pak Adang cenah. Sok isin abdi mah. Tong isin mangga, Ibu. Mohon. Hatur nuhun Kang Adang. Mohon. Tadi kan abdi ngahaleungkeun lagu Bethlehem. Leres. Tapi abdi teh naon bari muji teh naon hartosna Bethlehem tak kitu. Nah Bethlehem gitu nya. Bethlehem teh setra murni gitu tah. Tapi kota Bandung tempat gitu nya. sejen mohon leres. Tangtos sakumaha dina pedaran-pedaran sateacana abdi sok cumarios yen Gusti mah barang damel teh henteu mung asal barang damel. Kitu oge mangsa Gusti nyebatkeun hiji tempat kalebet salah sawiosna Bethlehem tangtos gaduh maksad anu laras-laras. Sok sanaos ku urang ku jalmi engke hartosna janten benten. Taeta nu baris ku urang di Paluruh. Patarosana kunaon Bethlehem. Tangtos nu kahiji nyaeta Bethlehem mangrupikeun hiji tempat anu disebatkeun langsung ku pangandika Gusti ku salah sawios nabi dina perjanjian lawas, nabi anu sajaman sareng Nabi Yesaya. Janten
Orang tinggal heula geura dina Mika. Mika pasalna nu kalima ayatna nu kahiji. Mika 5 ayat kahiji. Ku abdi diaoskeun kangge urang sadaya. Pangeran ngandika, Betlehem Efrata, maneh kota pangleutikna di antara kota-kota di Yuda. Tapi nyati maneh kami baris medalkeun hiji pangereh pikeun Israel, anu memang geus aya asal usulna ti zaman baheula. Tah janten ieu carios teges pisan disebut pisan kota Betlehem. Atuh kota eta naon hartosna? Kunaon kedah Betlehem? Margi upami disebat di kota sejen tangtos ieu cariosan pangandika Gusti teh moal keuna. Upami Gusti parantos cumarios da Gusti mah sok sanaos nyariosna sateu acan kajantenan tebih ieu teh kinten-kinten 800 tahun sateu acan kajantenan sumpingna pribadi anu dimaksud di kota Betlehem. Tebih pisan 800 tahun. Urang mah bujeng-bujeng mangsa urang bade babar teh engke baris babar di mana di anu teu aya saurang oge jalmi. Tapi ieu kumargi jalmi istimewa kotana parantos disebat nyaeta kota Betlehem. Disangemkeun kota alit namung tina kota ieu baris medal hiji hal anu ageng. Sakali deui kunaon Betlehem? Kumargi Betlehem janten kota anu disebat langsung ku Gusti. Baris medalkeun hiji pangereh anu baris mimpin umat. Eta disebat kota alit. Leres. Kota alit, tapi disebatkeun ratusan tahun sateacana ku Nabi Mika sekitar 800 tahun. Nah eta teh kota penting secara administrasi, secara politis pemerintahan kapungkur atau kumaha eta kota Betlehem gambaranana. Nah, kota Betlehem teu sapertos kitu. Boh ti kapungkur oge kaayaan ke mangsa Gusti Yesus. Sumping masih kota alit kene. Sok sanaos eta kota teh henteu tebih ti kota penting. Nyaeta kota Yerusalem. Mung 10 kilo. Teu tebih ti kota penting. Namun ieu sacara konteks waktu harita henteu penting, kangge Gusti mah ieu penting pisan. Kangge urang dumasar kana keimanan urang ieu penting pisan. Margi aya Gusti nu cumarios yen baris lumungsur hiji pangereh nyaeta Gusti Yesus nyaeta Mesias nu baris dibabarkeun di kota alit ieu Betlehem. Da kituna dikersakeun ku Gusti janten penting. Tadina teu penting numutkeun pangemut manusia. Alit numutkeun pangemut manusia, tapi mangsa ku Gusti diangge janten penting, janten ageng. Nah ieu aya hubunganana teu patula pakaitna sareng tempatna Raja Daud anu kapungkur memang di kota Betlehem eta. Janten nyoko kana nubuatan anu langkung tebih deui. Leres. Tantos aya nu disebat tanah Yuda. Tanahna suku Yehuda. Kota Betlehem salah sawios tanah warisan kangge suku Yuda kalebet turunan Daud. Janten upami disangemkeun yen Gusti Yesus atanapi Mesias baris medal ti turunan Daud, kitu oge tempatna ulah misleuk margi waktu harita parantos dipanta-panta. Suku Yuda di mana, suku Efraim di mana, Manase di mana, 12 suku Israel gaduh tempat sewang-sewangan. Kumargi nubuatanna cumarios yen Mesias baris babal ti suku Yuda, tangtos ieu cumarios oge patali sareng tempatna. Ieu kalebet wilayah suku Yuda. Betlehem ieu. Sok sanaos sanes kota anu pangageungna di wilayah suku Yuda. Janten ieu sakumaha pangandika Gusti, sakumaha nubuatan dicumponan. Sepertos kitu. Berarti kadang ieu nubuatan, ieu ramalan teh kan waduh langkung ribuan tahun. Ya kota Betlehem. Pas dugi ka Gusti Yesus babar di kota Betlehem eta nyumponan. Leres. Nubuatan eta, tapi eta kota teh masih keneh leutik. Leres pisan. Jangan nah aya hartos secara spiritual. Leres. Nami kota Betlehem eta dugi ka para malaikat, gembala, leres pisan. Janten tangtos aya hartosna nu kahiji tangtos upami ninggal dina
Mika 5 ayat kahiji tadi ya teh mangrupikeun nubuatan. Margi teu acan aya pangereh anu sakitu agung anu dibabarkeun di kota ieu. Tangtos ieu nubuatan nubuatan anu kadua ieu oge mangrupikeun pangharepan hartosna. Margi sakumaha anu digambarkeun ku Yesaya zaman waktos harita kaayaanana werit sulit. Janten Nabi Mika oge ninggal hal anu sami. Saparantos anjeunna ninggal tahun 722 anu bagian naon utara teh Kaler, bagian Kaler parantos dipikeun ka Asur nya. Bagian kidul ieu kerajaan kidul nuju diancam oge. Janten kaayaanna werit pisan. Tangtos dina kaayaan kieu aya hiji pangharepan. Kangge zaman eta. Janten hartosna ieu ngalambangkeun oge pangharepan. Kangge jalmi-jalmi anu mayunan. Wewerit kasusah dina zaman harita. Kajabi ti kitu aya oge hartos anu sacara rohani. Yen waktos Gusti barang damel sok sanaos eta mangrupikeun hal alit tapi sanes hartosna henteu gagaduhan peran atanapi teu ngagaduhan dampak atanapi balukar anu alit oge teu. Waktos Gusti ngange ieu kota alit upami ku Gusti diangge baris nyumpingkeun hal anu ageng. Ieu janji pangharepan ti Gusti. Tah eta hartosna, janten hartosna aya pangharepan jalma zaman harita margi situasina werit. Anu kadua aya pangharepan tina Gusti sok sanaos Gusti mah midamelna sanes tinu hal anu agreng anu aheng. Tapi upami Gusti nu barang damel eta janten pangharepan sajati. Margi mung jalmi anu paningalna kawates. Ningal hal alit jalmi mah tangtos pangemutna ge alit. Ayu Gusti mah ningal hal alit kangge Gusti mah eta tiasa janten ageng teu kawates sapertos kitu. Sareng anu katilu perkawis nyumponan nubuat tadi eta hartosna. Upami kitu ieu teh hiji kota Leres anu dipiharep pisan. Leres. Nu dipiharep pisan. Tapa sumpingna Gusti Yesus babar Leres di pisan. Bethlehem. Leres pisan. Nah eta itu rame. Leres. Untuk sapotos mun bisul teh mah bucat gitunya, mun bisul teh mah bucat pas. Nah Tah sapertos aya sikap-sikap anu ngajeunkeun nya utamina dina ku para ahli nya katinggalna henteu kataji, henteu merhatoskeun malihan para ahli hartosna ahli kitab pamimpin karohanian di antawis urang Israel sapertosna henteu ngartos perkawis eta tempat. Tiasa janten perkawis nubuatan ieu oge sanes nubuatan anu seueur diperhatoskeun ku aranjeunna. Kumaha kitu urang tinggal buktosna geura dina Matius 2 ayatna nu kahiji dugi ka 7. Yesus medalna di kota Bethlehem bawahan Yudea zaman Raja Herodes. Teu lila ti harita aya tukang ngulik bentang ti wetan sarumping ka Yerusalem. Mariksakeun kieu. Ari murang kalih pirajaeun urang Yahudi anu anyar medal di mana tempatna. Bentangna parantos bijil di wetan. Simkuring sadaya sejang ngabakti ka anjeunna. Raja Herodes barang ngadangu hal eta teh maning ngagebeg. Kitu deui jalma-jalma saeusi Yerusalem. Anjeunna ngumpulkeun imam-imam kapala jeung guru-guru agama Yahudi tuluy mariksakeun di mana Kristus bakal medalna. Jawabna, di Bethlehem bawahan Yudea, margi kieu diseratna ku nabi. Maneh Bethlehem di tanah Yuda, di antara kota-kota utama di Yuda, maneh lain anu pangleutikna, sabab ti maneh pimedaleun hiji pamimpin anu bakal nungtun umat kami Israel. Tatamu ku Herodes disaur, tuluy dipariksa rerencepan. Saurna iraha eta bentang teh mimiti tembongna. Tah cekap dugi kadinya urang museurkeun perhatosan urang kana ayat anu kahiji sareng ayat nu kalima anu nyebat langsung perkawis kota Bethlehem. Janten urang tiasa ninggal jalmi-jalmi anu tebih ti timur saurna
sumping ngahaja ka wilayah eta sok sanaos sanes terang tempatna. Tapi anjeunna terang totondena anu ti wetan teh ningal bentang. Namun rupina perkawis tempat ieu sanes tempat anu sok diperhatoskeun. Para pamimpin waktu harita henteu peduli atanapi henteu gumati kana ningal hal eta. Neme saparantos sarumping anu ti wetan, aranjeunna neme tagiwur milarian. Henteu tiasa disangkal margi nu buatanana aya sakumaha obrolan ulang dina tadi ngamimitian. Yen ieu teh leres-leres nu buatan anu moal mengpar perkawis tempat. Kunaon cenah Bethlehem margi ieu dinubuatkeunna kieu. Tah aranjeunna neme terang upami dina bahasa gaulna neme ngeuh cenah. Nah geuning tempatna aya. Di mana eta? Dina ayat 5. Di Bethlehem. Ayat 5 nyutat langsung nubuatan Nabi Mika ieu oge. Dicutat langsung. Rupina anjeunna kedah nama terang. Namun rupina katerang anjeunna teu nyekapan henteu diperhatoskeun kumargi kitu sok sanaos Bethlehem jarakna mung 10 kilo ti Yerusalem. Kota anu ageung anu pangramena waktu sarita Bethlehem sapertos henteu diperhatoskeun ku para pamimpin. Ieu oge hartosna kangge para pamimpin kaicalan kesempatan kangge ngareuah-reuah tadi Pak Sam nyaurkeun yen henteu rame cenah. Sakedahna upami terang ieu bakal janten tempat dibabarkeunna Mesias juru salamet. Sanes mung malaikat anu murub mubiar teh. Jalmi-jalmi oge ngareuah-reuah. Sanes jalma samane anu bari sumping, tapi ieu mah henteu rame. Margi naon? Margi aranjeunna henteu terang, henteu merhatoskeun utamina. Margi kitu anjeunna henteu gaduh kasempatan kangge ngalayanan juru salamet dina wujud Mesias nu sumping di Bethlehem ieu. Kitu oge aranjeunna kaicalan kasempatan kangge aranjeunna tiasa janten cukang lentaran bewara yen Mesias parantos babar. Aranjeunna teu tiasa janten pewarta nya anu ngabewarakeun perkawis sumpingna Mesias ieu. Ieu sadayana kaicalan margi sakali deui para pamimpin, ahli-ahli Taurat waktu harita henteu gaduh sikep anu merhatoskeun anu ngagumatikeun perkawis nubuatan ieu. Saur Gusti di dieu Bethlehem teh dina ayat 6 sanes kota pangleutikna, hartosna sanes dina hartos kota kaayaan kota nu sagemblengna. Disebatkeun sanes kota pangleutikna margi ti anjeun baris. Nah eta. Engke kapayun kota Bethlehem teh moal disangki kota alit deui. Margi mibanda nami anu istimewa nyaeta medalna juru salamet. Bethlehem anu tadina kota alit janten kota anu ageung, anu kacatet, anu baris diguar, baris dipieling, baris diemut ku saha wae anu percanten ka Gusti Yesus. Upami urang hoyong ninggal hiji fakta, hiji kaayaan, hiji catatan sejarah di mana Gusti Yesus medal jelas pisan. Teu mungkin henteu nyebut Bethlehem di tanah Yuda. Jadi salah sawios kota milikna suku Yuda nyaeta Bethlehem teh. Tas kitu. Ya panginten Sir Abdi mah aya dua hal anu matak ieu kota Bethlehem teh logika teu kapirosea utamina ku para ahli. Nya nu sakatarang abdi mah para ahli teh para ahli harita di zaman harita anjeunna teh ngulik kitab suci oge da kanggo kapentinganna nyalira gitu kan. Kaduana oge harita mangsa harita ieu bangsa teh nuju aya di kawasan ku bangsa Romawi. Leres pisan. Aya paling teh dua faktor eta Tah kita ngene kumaha? Memang janten abdi tadi nyangemkeun kaayaan waktos ieu nubuatan dirugikeun ku Nabi Mika. Kaayaanna teu benten teu sareng kaayaan waktos ieu kajantenan lumangsung. Sami. Leres pisan saur Kang Willy nu kahiji aranjeunna henteu ngulik margi dina kaayaan anu nuju di kawasaan. Waktos harita urang terang numutkeun catatan pangandika Gusti yen bangsa Israel nuju
aya di bawah kakawasan Romawi. Saperantos Yunani, Romawi nya nuju aya di kakawasaan bangsa sejen. Anu kadua naon tadi Kang? Saurna teh Ayeuna aranjeunna teh ngulik kitab suci teh kanggo kepentingan dirina leres nyalira. pisan. Eta anu nutupan paningalna. Janten sakumaha ilaharna jalmi biasa ngaraos cocok sareng anu diperyogikeun ku pribadi. Kinten-kinten upami abdi mah da henteu peryogi nu itu dipilihan we gitu. Kalebet kriteria jalmi anu bari sumpingna ge upami dina pedaran sateacana urang parantos nyarios yen rupana henteu naji henteu mantak kataji ningal rupana margi tiasa janten Gusti Yesus teh sumping dina kaayaan henteu sapertos raja. Kange ahli-ahli kanggo pamimpin-pamimpin mah nya cenah Mesias teh geuning sumpingna sederhana pisan. Milih kota pangalitna tah numutkeun kepentingan anjeunna mah tangtos moal kitu meureunana. Sakedahna calon pamimpin ageng anu baris ngabebaskeun umatna kedahna mah babar di kota numpang saena, numpang ageungna. Ieu malah Betlehem. Kota alit di Kota alit. kulawargi anu Sederhana, leres pisan, kulawargi sederhana nya. Tah sapertos kitu leres pisan janten dua hal eta memang salah sawios janten masalah. Kange aranjeunna tiasa ninggal pangandika Gusti kalayan leres. Tah kan ieu ahli-ahli Taurat, ahli-ahli kitab. Muhun. Anjeunna jago lah dina nganafsirkeun ayat-ayat kitab, terus ramalan-ramalan Leres pasti. Nah ieu aya kesalahan ti aranjeunna dina ngartikeun hiji kota Betlehem. Nu jelas kan ti Daud aya tos diramalkeun terus di Nabi Mika oge dicarioskeun kota Betlehem. Hartosna anu didago-dago teh di kota Betlehem mana mungkin. Atanapi memang salah tafsir anu diantos-antos teh nya raja teh anu bakal lahirna misalna ayeuna urang wah ieu bakal raja mimpin berarti nuju merhatoskeun sahayeuh anu ageungna kitu bakal janten raja. Nah aya salah tafsir kitu henteu di antara para ahli kitab orang Paris. Tangtos aya kesan kadinya waktos urang medar perkawis badega anu sangsara oge kitu. Nyutatna leres, ngahartoskeunana leres, lajeng prak-prakana gubrag ka jinisna sanes ka Gusti Yesus. Hal anu sami oge dina nubuatan ieu kajantenan. Margi naon? Margi pangartosan sareng lalampahan teh henteu salawasna janten hal anu kumahanya sajajar kitunya. Sanes hartosna jalmi anu ngagaduhan pangartosan sae luhung baris tiasa ngalampahkeun eta pangartosan kalayan leres. Kitu oge ahli-ahli waktos harita. Leres pisan hartosna terang perkawis Mesias, terang perkawis tempatna, aranjeunna terang. Kumargi waktos dicek langsung terang di mana. Tapi giliran gubrag ngajalanan kumaha, ngajalanan pangartosana henteu dugi. Sami sareng urang. Mangsa urang diajar sagala ilmu tiasa lebet ka urang. Tapi naha sagala ilmu eta tiasa dilampahkeun ku urang henteu. Tampolana urang mung sok milih ilmu nu nguntungkeun keur urang, ilmu nu baris nganebikeun urang tina sagala karugelan salajabina. Pokona mah intina seueur jalmi teh hayang meunang tinu gampang, tinu enteng, alim sesah. Kitu oge ieu. Biraku cenah anu bari sumping teh henteu mimpin salaku raja. Raja hartosna raja sakumaha Raja Daud sareng jajabina anu mimpin nagara secara politik. Anu sumping teh malah jalmi anu baris mimpin secara rohani. Teu kersa nampi kadinya. Kumargi aranjeunna henteu ngemut yen masalah nu langkung ageung sanes penjajahan secara politik tapi masalah nu ageung nyaeta penjajahan perkawis dosa. Jalmi ngajajah secara politik margi jalmina dosa. Jalmi merangan secara politik margi jalmina dosa. Tapi upami dosana diberesan piraku jalmi baris merangan. Gusti Yesus ninggal kadinya.
Kajabi ti kitu aranjeuna museur kana kaperyogian pribadina. Henteu ngemut yen Mesias teh sanes sumping mung kange bangsa Israel. Henteu ngemut yen bangsa-bangsa sejen ge peryogi Mesias. Kumargi kitu diwatesan ku kaperyogianana. Kumargi kitu jadi heureut pangartosan Mesiasna. Upami Gusti Yesus henteu ngawaler pangemut anu heureut eta, ieu mah lain. Kacindekana ka dinya. Da kedah nama ngawaler ka hoyong abdi pan kitu jalmi pada umumna. Urang oge sok sok seueur upami henteu sapuk, teu sapagodos, henteu sesuai sareng ka hoyong urang nolak. Upami jalmi henteu raket sareng urang dianggap musuh. Padahal jalmi eta henteu bela, henteu oge nyawad. Tapi kumargi henteu biluk, urang nganggapna musuh. Jadi hartosna kan upami dina struktur keimaman zaman kapungkur kan, aya pemimpin imam besar, aya pemimpin imam-imam anu ieuna ngagaduhan tim gitu lah. Jadi upami kitu tiasa disebatkeun nya. Nafsirkeun ayat firman Gusti dina waktos harita Taurat atau napi kitab perjanjian lawas eta sakahoyong anjeunna saka emutku keterbatasan atau napi ku kahoyong harepanana nya kamanusaanana gitu. Mohon janten eta mah sok kieu naha urang tiasa naros naha pangandika Gusti aya kange urang atau napi urang aya kange pangandika Gusti. Kedah kitu upami urang nganggap pangandika Gusti sagalana kedah ngawaler kaperyogian urang eta hartosna pangandika Gusti aya teh mung kange urang. Urang nu langkung penting. Pangandika Gusti teu penting. Padahal sawalerna urang aya kange pangandika Gusti hartosna urang kedah mintonkeun pangandika Gusti, kedah nuturkeun pangandika Gusti, kedah ngajalanan pangandika Gusti kalebet kitab-kitab anu eta. Tamangsa pangandika Gusti henteu cocok, seueur jalmi anu nolak. Ieu mah henteu sakumaha kaayaan abdi. Padahal urang anu kedah nyaluyukeun anjeun diri ka pangandika Gusti. Sanes pangandika Gusti nu kedah ngaluyukeun ka urang. Margi pangandika Gusti kedah janten patokan sanes anu robah. Ieu oge nu tiasa diterapkeun dina kahirupan urang sadi dinten. Janten urang tiasa ningal yen ulah nganggap alit hal-hal anu sederhana. Kumargi upami hal anu sederhana diangge ku Gusti eta tiasa janten hal anu ageng. Urang oge kedah nyaimbangkeun antawis ilmu pangarti pangaweruh urang sareng lalampahan urang. Ulah pangartosanna luhung kapuji tapi lalampahan mah sawalerna. Teu tiasa kitu. Di lebet Gusti anu dipintonkeun teh perkawis urang tiasa midamel naon pangarsa Gusti sanes tiasa terang kana pangandika Gusti tapi midamel pangandika Gusti langkung utami. Terang peryogi tapi midamel langkung peryogi ngajalanan ngahirupan anu pamungkas urang kedah hirup gumantung ka Kristus. Sakumaha anu disangemkeun dina Filipi 1 ayat 20 dugi ka 21. Dina sagala rupi kahirupan urang. Malihan boh maotna urang, boh hirupna urang mung pikeun Kristus. Janten ulah sakumaha urang Yahudi ahli-ahli Taurat utamina waktu harita henteu mintonkeun Mesias dina dirina. Henteu tiasa jalmi sejen ningal Mesias dina dirina. Urang entos percanten kedah tiasa mintonkeun Gusti Yesus aya dina diri urang. Hatur nuhun Padang. Pamiarsa pangandika Gusti henteu dipangaruhan ku katerbatasan pangartosan para ahli kitab dina waktos harita. Tetep nubuatan, ramalan perkawis Betlehem bakal lungsur hiji raja agung, raja anu nyalametkeun umat manusia. Tetep kajantenan teu dibatasan ku pangartosan tafsiran ti para ahli kitab waktos harita. Mung sakitu pamiarsa gentra kahuripan dinten ieu mugia ieu janten berkah palawargi dikiatkeun pangharepan urang di hiji kota agung anu mulia dina waktos Gusti Yesus lungsur anu kadua. Mung sakitu Gusti ngaberkahan. Cag rahayu rahayu rahayu.